abdi ngantosan warung pilih aya nu ngagale darong ka dia sabab ngan warung ieu penghasilan abdi lumayan kanggo tuang ibu nu tos sepuh mun diemutan mah asa susah reti kumaha deui pamit teu ngawarung abdi sareng ibu teu tiasa amanah naon mugi enjing aya rejeki nu langkung ti hilang unggal dinten abdi ngantosan warung pilih aya nu ngagale darong ka dia sabab ngan warung penghasilan abdi lumayan kanggo tuang pun ibu nu tos sepuh kadang abdi besok hoyong amen hoyong ngajak ibu belanja ka kota tapi dugi ayeuna teu acan gaduh milik mugi Gusti maparing nu berlimpah amin unggal dinten abdi ngantosan warung pilih aya nu ngagale darong ka dia sabab ngan warung ieu penghasilan abdi lumayan kanggo tuang ibu nu tos sepuh kadang abdi besok hoyong amen hoyong ngajak ibu belanja ka kota tapi dugi ayeuna teu acan gaduh milik mugi Gusti maparing nu berlimpah amin Amin.